cuma ngopi. Seger euy. Wek. Saya seger euy ngopi. Si awek sakit tuh atau sing kopi. Ngopi jat. Heeh lah. Wah, terus lah aing balik lah. Ke mana? Balik. Pokoknya aja. Ji, jalan teh. Datang-datang beli kopi ya gua. Usan ka idengan. Ya zaman gitu. Wek kenal mana? Biasa ke kopi. Kopi. Heeh. Naon maneh minta kopi deui? Lain wek orang naik ulin wek ka dieu mah. Tugan, tadi ge si Jatsu. Ujuk we kopi unggul. Balik deui geura. Eta mau ka idengan wek jal mana? Udah cengnya. Nah, atuh wek sorangan wae ngopi teh. Heng aing mau batur ya. Heeh. Tadi si Jat lah ini deui da tos lewas aing ge. Atuh aing panyeunkeun. Ih, hayang. Hayang atuh. Tadi embung cenah. Aing ngetes eta mah. Jika tuh di dapur aya ngegantung. Dapur. Hayang mah aing kopi mah ngegantung di dapur. Aingnya sorangan. Jig deangan. Oh, gitu. Hayang kopi mah. Ka dieu we ta jalan ta? Oh, ke dia. Jalan kepala laur kieu. Nama itu teh kopi teh. Nah si awek nyebutna gantung gitu. Mananya? Bukan di kolong. Lah nama api itu kopi teh. Tidak. Ayo. Nyebutna gantung. Sugan di dia ngegantung lah kopi teh. Ini enggak gimana? Bawa nipu si awek teh mah meureun. Wek nama anak kopi teh, kok aing diteangan ke mana-mana eueuh, cenah ngagantung di luhur. Pan heueuh heng, hayang kopi mah ngegantung di dapur. Ngagantung di mana wek? Pan kok aing gede teangan ge eueuh. Ih, maksud aing mana ngegantung di dapur hayang kopi mah. Kok aing pangieukeun. Cungur aing hayang kopi ge kudu ngagantung atuh aing paeh. Lah nyawa anjing ge aing kalah lieur. Kopi aing kali uyuk deui. Aing balik lah. Cumur.